Jadi ngadugikeun ngawartoskeun bahwa ngaduhul teh saena mimiti bulan awal bulan tanggal hiji bulan bulan hijriyah. Berarti magrib teh kan geus tanggal hiji tapeutingna teh sae ngidamel atawa ngaji mah. Ya. Bahkan disunatkeun atawa disaekeun oge guroh ari guroh teh 3 poe awal setiap bulan. Tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3 eta teh dianjurkeun. Sae bahkan nyarioskeun oge anal bina api yaumil ahad afdal min sairil ayyam. Bahkan anu nyangemkeun dintenan ahad eta pangsae-saena tina sasesana pirang-pirang poe pikeun jima. Kan dina Fathul Ijar mah teu kitu, poe ahad teh poe goreng. Cek itu goreng, cek ieu alus ciri ieu lain rek ngaitikadkeun ngan boga elat masing-masing. Da pada hakikatna mah kunaon cek A nyaritakeun bahwa poe ahad kirang sae tapi dina ieu poe ahad sae nandakeun nu boga tapak damal saha Allah.